Lain, abi di teh metoha ini. Kulurang harerang geus metoha ieu mah. Itu bisa nya saimah, masih mau betah ditinggal keluar dari ceuri. Ningali buruan harerang lerening rak harerang dapur dengan itu sih. mata ada kontraknya, ada kontrak teh ceuri. Haji rilis. Entong ini cenah tong kontraknya si mamangun kumpulkeun duitna cenah. Ah ceuri. Oh, da ngeunah teh aya maturan ongkon maturan gawe naon. Atuh nih maker mah anak hiji-hijina, salah teh. Tilu. Anak hijina naon. Sareng bahana naon mah. Anu segel Luar teraya sampah bersih. Soalnya tidak pengenahan ke orang yang terbatu. Masih ngontrakkan aja sudah anggar pengenahan ke orang ini. Ada kawarung nu kasih ini kan nyaran, sudah siaran. Daek nungguan cenah besok cenah. Ya nungguan nih. Lain eta nyala kutu. Kos kuring atuh geus teu metoha sebelah indung eta. Sarwane itu sebelah indung bapa metoha geus teu baru. Anak yatimnya. Aman mantak dage lebaran mantak tarang teran rantang. Teu kudu riweuh nya. Kabak-kabak sorangan. Bener atuh. Siapa malu? Naon? Da eueuh. Da eueuh. Anturan lah tuh kakuburan. Aya kuburan beda deui. Oplok sini. Antara tantang. Suka anu ngaduan dikeun kan ngadar. Eta lu mewah. Mama rum da beuki amplop mewah. Inget teh eta ini kan ini. Inget teh Lis. Lain boga non bawa rantang ka kuburan jalan mah anggar cai jeung kembang. Ya mantak kudunya kalau teh kitu bisa mengkomunikasikan bisa Sok mawa cai doanya sa ieu non teh. Sa aqua. Geus eueuh mas yang Sok mawa cai doa sa aqua. Besok kieu atuh moal kawasa. Nih tak ayeuna ka si mama. Cek. Nih. Tak ayeuna kudunya ata ka indung heuh si Mah Haji. Lain Si mama. entong mawa cai teh teh mawa sa aqua teh karasa atuh mah tembus acan sa emer gelo cenah mama galon. Satoran. Moal Tapi karasa menurut Islam mah teu meunang saya. Nya. Meunang tapi anggar we geuningan. Ieu mah dari non kabariasaan gitu ya mah. Pasti biasa. Ini cenah kopi cabutan di luhur kuburan teh si cuku-cuku teh meunang eta teh. Teu meunang. atuh teh dicak Si ibuna teh kana kayu. Heeh sama teh. Ulah renang teuing. kabayang lisok kita dikoren-koren. Kelek ya tadi kerok. Aya teh dilaukan ya Ri. Ebet dilaukan kumaha orang dia cain teh kadang saat nih nanti. Lain ieu teh lamun eueuh jelema mah sapinuh wae teh. Nah lain dia teh. Cai da modal eta ketutupan itu mah ada tempatna. Anu ke situ dia di kurungan eta nah dibuka. Sudah cain aweuhan wah saat wae. Besok Urang mah garingkeun lain ku orang ama. rek aja. Kan harus hayang digaringkeun heuh. Ame hajat teh geus garing ningan nya. Ai modelkeun dudi teh nu lain. Dangdut ini. Modelkeun dudi nu lain teh. Aja moal duitna asal mah ayeuna geus lebaran ayeuna. Bae sugana teh. Heuh mun geus lebaran ayeuna ge heula mah ngajuru jeung Teuing atuh da urang ngajuru meunang. berak ku atuh gede beuteung aing meni era bibi. Cing ngajuru. Kan mah masih aya oroknya, ningan aya orok. Harus mah yang ngajuru heula yang sehat heula gitu maksudna. Jeung bae lah da jodoh moal ka mana nya binya. Kalau bae teh Menyal teh. Ya itu mun dicentek garingkeun. hayang mah harus mah hayang ieu teh para di parkir motor dengan kabeh nya bersihan. garing. Kan ulahkeun model kan we angga di ulah. Ajar cenah pamiceunna da tak pamiceun mah lain ka dieu ka cubluk miceun mah. Apa pamiceun? Da sepiting kabeh. Teuing ulah teh Eta si Dede ulah cukup namanya eta anakna nyelebur wae. oh pada di jalanku. Ya berkumaha. Aya di dieu teh sok lalabuh we ka balong masuk terus. Berarti kursi teh di Mantap di halangan eta kursi. enak kan teh we di Kalau bala-bala. Kalau bala-bala ngit. halus mah mut Tuaran. herek. Halus herek di tuaran kan ceu angkat teh. Jamu ieu. Tadi keur buahan kayak geus 10 tuh ieu cenah buahan. Heeh. Lain buahan oge segere. Ada tomat. Ari jamuna aramis teh. Dukan nih da harus mah tukang kekarek ayeuna teh arapal orang dieu mah. Jeruk teh segala jeruknya urang teh. Model kan Hayang si mah Dodi pasana gitu. meuli we. Ieu teh cenah teh bisa keur aya mang abeh mah cenah dijual satangkal teh 300 400 cenah ieu teh. Leubeut wae cenah.
Karena iya sih mah harus Ada abe anak di mana? penjara. Abe gaya anak. Kapan di itu pesantren kan gara lebih pintar. Pas teh intana di mana enak? Nah, nyaho nanyakeun ka urang teh emang sahana. Orang beda hutang gitu. Euy. Pelaker kakara tadi ditanyakeun teh nyaho wae. Aing sirum badut sing garayana kana banget nggak tahu. Kapal di mana? Iya nanya nak ka Neng dan ka Helis. Di Ya sieu da kan apa? abi atuh. Kan teh Neng orang dieu. Itu da binengnya ningali tara kuyang kuy paling ngantarkeun sekolah Sirum badut teh. Nih ona nagihan ngapo nyedar. Geneng mah paling ka sekolah. Untuk ngapoe sampe usah ka 3 kali. Tenagihan teh kamu na ieu. Jadi mah ya kalau teh kan TK hungkul. Sekolah balik ka warung paling ge bini. Nah, ti baru tahun 90 tahun 20 tahun. Teh kitu Besi dan neangan duren. Emang kata aya wae. Urang lain gitu maksudnya. Iya, kumpul ieu mah jeung orang lain. Udah sekolah ngarindung gitu ka bineng di baru teh. Abi ge. Pergaulan mah teu terbatas seperti itu. Abi ge uang kurulingan teh ka garoda kuno kitu kalau baheula beli sebarang garoda lah urang menara nek niatan kareta neangan deui. Dasar. Masuk kan halus teh. Ai, namanya teh salamnya mama anu teh apalin. Nya mah Pembayar. Oh, sudah teh ka. Ya kan ka Ita cenah ai bumi ta di desa sanes Pak ai cek. Oh, ngaranna cek majikan air Ita. Oh, pajikan air. Oh, sudah. Oh, heeh. Teh apa ngaranna ya? Apalah teh pajikan air? Teh aya cenah Ita mah cenah sampai di dieu cenah ai bapak mah biasa si Mama Rosita. Oh. Ada di mana mangga teh Ita teh si Mbak Kaungkul. Oh. Panggilan emang Ita aja ya. Ita. Oh. Aya cenah Ita mah teh ada dia cenah gitu. Kita namanya orang kali namanya saya. Aku cenah ya Ita. Efeknya alasut tadi mah teh lain layar orang. Oh, bapak, kan bapak turan sekolah di TK, anu layar eta oh. Sekalian paling. Nya enak malah saling. Kumaha Selingkuh periandi teh selingkuh. Iya, orang teh awewe lain lain. Ai salah lai batur. Siga nu karolang ina. Pelian terima awena nya. Oh masih anu satahun terbalik, 2 bulan terbalik salakina. Kan akhirnya Itu. akhir zaman. Maksudnya, oh bae we cenah ai arek jadinya mama arek kore andi bae we cenah bapak udah di 3 bulan cenah ge dah hayang gitu. Nah sasare ya dia ge ngedarongnya dinya. Nah ini mana arek gitu. Beda deui atuh Cuma niat-niat nanti di kamu di kota besar wae itu sebenarnya. Enak mah nu anu aya anu barang teh orang kampung. Justru loba anak ini teh berondong. Jadi berondong mah yang sakeun beuteung. Mah hapekeun beuteung, bener yang sakeun beuteung. Nih nan beunghar. Nih beunghar eta menangkeun berondong. Jadi yang sakeun beuteung gitu kudu usaha mah hate teh pun pakan. Mah hapekeun beuteung, yang sangkeun nya sangkeun deui. Yang sangkeun mah baju. Bisi wae. Arek-arek ngadon numpak nungkul nih. Dicabut manyun. Tinggal ya. Orangnya bangsa si Umi mah maling ngarak kenenya ada itu mah atuh dari mana-mana oge. Sok di lembur sorangan mah ya bineng marame wae. Dalan teh kan sareng ada bab sama baru teh bineng ngelemet teh di aya buluda di lembur sama ada tananan to semua. Oh, tara keluar Aya pisan. dangdut semua. Kae alus saya dangdut nonton keluar doraka. Nonton mau ge dosa. Dosa mata sing bener sok. Tanyakeun ka Ustad. Tapi mah ya mun aya dangdut nongkrong we aku mah. Tara aya mah teresep singa aya. Da aya da hareupeun nya aya tutan Pancasila. Tara keluar dangdut. Tara aduh deui mah capek. Pogoreran we geus mending ge geus bareres naon. Resep aja salaki we nya di Heeh. Nya mun poe minggu misal ka mah salaki mah. Matak mun ibu senan arulin. Mun arulin atuh mun aya salaki urang akan salaki mah. Mun batur arulin poe minggu. Teh cenah ulin jadi ibu senam. Kali minggu mah libur. Teh cenah poe minggu cenah ulin naon jadi minggu mah diganggu, bisa diganggu salaki. Ini sok senam. Asa teu palu we, dia nang dikeringalkeun teh. Ini rek senam di mana nih?
Ini seksana main ayo bentar main langsing. Ayo Seksana main langsing. Minggu oge Iya, iya ngamen langsing cik Elis. minggu senam di desa desa eta Kan desa mah gratis anu mah. behang Gratis. Bang Asep. Asep saja. Heeh, lincah. Ayo kayak mangsi mah orang kasih saja yuk ramai itu mana. Ayo cuman Nah, sila itu nasa bulan teh kayak. Aya. Capek. cuman ulin cuman ngidar aja diberbekin kieu teh bisa ka mana-mana kesel. ngena deui menurut masih di senamkeun sareng ke oge. Ini namanya sareng ka Di Bojong Sirna Jumaah Kudu enak kudu teh. ieu bi senam senam sarangan di mana anu mah. Pada sareng bukan dua bener semua kan. Di Garut geus sakaraya. Kamari oge eta majikan RW nah angka ieu mah di Cibiri. Sabtu di Cisanca, Lansia Jumaah senam teh Sabtu di Cisanca, Jumaah di Bojong Sirna, malam Jumaah di kamar. Senam teh. lain eta ti urang mah aya di Tensida di dieu Tensiwawan. Sak. Senam. Kenawan mana? Wawan kecil lah. Oh. Di jam Oh, kan tulis Inggris. 12 Beak ya, bisa. jam 2 sampai jam 4 2 jam. Tuh tulis. Ini di nang naon teh di umur di harga 3.000 tapi kayaknya ke 10.000. Nah, Heeh. atuh atuh Abi gitu harga sabaraha. nyeru komo batur barisanana oge. Oh, teru kosong. Nyeru komo bareng di dia. Oh, sok teru teh. Nur Badu. Nya Nur Rangkulon anu ibu kakak ya. Tempe lah ningali SW na teh siga nu keur fitnah di mana? Teh di dia ya fitnah. Ah ya dibongkor. Di mana? Di bongkor di dekat saha? Eta. Ah henteu da. Awewe mah alus kena senam aja ngaji mah. Kalau di Mamang Iyang apa? Yang tenda? Aja ngaji mah. Bongkor di nya. Alus kena senam. Adi lemur oge nih asal orang ada keluar aya aktivitas nih nya. Aya game teh kamari si eta si. Naon eta lemur teh kitu marodisna teh apa heli. Suka keluar jadi teh apa kada sok ngarumah sih di kicet. Heuh teh ngaji mah bae. Maksudnya ini ka mana? Terus mereka Asal kita dari keluar ini mah dewa aya senang aya di Tuh Garut. paingan cina teh mah sirem badut. Alun-alun tak dibayarkan ku eta ina lurah. Mana sih Seth? Neng disir mana neng? Gawe da juga jual kan. Oh, emang pasti motor nanti. Paling mah hayang di situ ngan angga nya bae duit teh ulah di ruang sana. Nah, Yang mereka hajat kumaha ya. Tinggal hendak tuh di masa kudu Nah, besar. manfaatnya punya oge teh dina kompor emang setrum. Setrum. Segala praktis yuk. Maya listrik kosong 150. Anak kulkas 2 mesin ngagateng naon anak 150. 170 baru sedikit. Nyaman gitu eta ngajai. Yang ada ya kulkas 2 kan ya. Terus Hejikomna 2 dispenser. Aya listrik kan listrik pulsa lain. Henteu. Oh, anjir pulsa mah kebayangnya sabaraha abi gitu. Iya meteran tapi anger. Pulsa mah jebol. Bisa kamari harus mimiti ambus tadi kan kosong meureun. 150. Ini mah satu orang sesuai mah Bisa kosong mah. 40 semua. Teuing beda. Masa gede apa asa? Dicetak-cetrek oleh hana gitu. Oh, itu pengaruh hati naon. Beneng pantas, beneng mati ora bisa bulan. Heeh. Kapan pulsa tuh? Oh, Pulsa mah tuh pulsa mah hayang daun hurung caang daun desikeun. Heeh, pulsa mah. Cuma 2 tuh gini ngobrol dispenser 2, kom 2. gitu. Angko kasongko hiji. Ya lampu 12 gantung nah gede 20. Iya, gitu. Itu Dari lampu mah diletikannya. poe mahal. Dari realnya. Abi kamarinya Taneng. Taneng. Basa keur pira abi teh. Basa kalau pulsa kemarin abi pulsa sabulan 200. Pulsa tokan? Ini pulsa listrik Beneng nada boros. 200 teh Seminggu, 2 minggu. sabulan. Sebulan. Eta teh 200 sabulan teh di pararuman puting teh kabeh. Ai. Nyaan di rangat teh luar kungkul. Kabayang mun poe. Beneng mah kamar mandi Dihurungkeun 20 gitu. kamar kabeh ruangan eta nu 30 jeung 20 Jadi betahnya pinya bicaraan gitu.
dia tebetan aku sok manghan Lain. dulu. Lain si Dede we kamari. Bibi, mana cara misalnya gitu. Asup deui ieu kamar saha dilempetkeun lain mah kamar pan anu teu dipake hiji ya. Ku si ate dua nama aya mah kamar teu dihijikeun ge jadi. Oh, dia dua dua hajang iya. ruang itu mana sama. Bener cenah ieu ulah cara amci. Sama Dayat. Iya. Iya. Kakak mau sudah ini mau nelpon teh. Sok dia ngomong Mang Dayat. Untuk kamar gering sing teh geus karek jual mangis dua saminggu teh 2 kali dan duka gering naon. Tapi dokut cenah tapi teu dilolan. Jadi kan hese ribu kene. Ih cek si Heri cenah we mah. Aya mah baju ngabajaan kemana mainan sorangan teh di tengah dia. Cek si mana. Tinggal hiji-hiji nanya. Si hiji teh dia ganti bapak kan tibaan kalinya we ka dieu gitu. Ya mah kitu we. Cenah eta naon teh si Heri cenah ngomong Mang Dayat geuring. Cerita abahnya. Da basa nama tuh saminggu teh 2 kalinya. Poe Senin teh Helis datang teh Mang Dayat terus di rumah sakit jeung Aep poe Senin teh pas Rebona dia tanya deui terus di mana nih bapak terus di kontrol mata saminggu 2 kali berarti parah gitu lamun geus teu ngeunah ngedar obat ieu ada ngedar obat teh telekeun peureum oh teu cocok isukna teh hayang deui ka berangkat gitu Pernah baheula ge Lis eta mah ada salah obat teh heula geus pernahnya. Acungnya bawa deui we cenah ari berobat teh ka mana ke isuk kita ditransfer gitu. Aya sugan Helis Aya teh kudu we teh kudu. sugan Helis mah bisi parah meureun geus 2 kali saminggu 2 kali kan ya mata asa karek kamari cing teh geus ieu deui kuasa Dibawa dibegaan ka juta beak 250 eta. Alhamdulillah teh tapi kan cocoknya mahal oge gitu istilahnya Terus kitu mah eureun-eureunna ngadahar naon lambungan Mang Dayat mah ieu naon teh si jantung apa naon ieu suku teh nanti anak asam urat tiba-tiba ieu teh samurat ya semurat teh da jantung sehat cuman mah darah teu cuman mah jantung teu darah alhamdulillah normal ieu hungkul suku sok tiba-tiba bareung Samurat naik mah sudah. disebut asam urat teh cek dokter ge terus teuing kunaon tiis teuing enak kan musim hujan kieu nya tapi masa masuk di jeung orining teh lama nih sabalik sabulan sakali ka dieu teh kahujanan wae nganti antar oh jemput nya gitu. jadi kondisinya kan kondisi di sekolah ongko nyadinya Temen ngerti isa di mana kayak sama urat gitu Omongnya makan hese meureun nanti mana. Kalau pernah katisan makan hese teh mana. tapi mencari anak kulkas menang nih Oh. Tapi biar di opang lucu teh. Umi cenah yang eta. Tong ngadahar cenah ge. Ieu Pak. Abi mah mau ngadahar nu tiis hayang haneut cik. Mana karet ieu nah karet neng. karet yo gawe Ieu si ibu mah hayang larang. Aing ngadahar bakso nu tiis benerna heueuh. Nu tiis anu mah panah teuing mah atuh kali. enak enakeun trek bisa ada baru pesan tapi bisa ada Aya apa si Yani kehamilan masih bisa dipersiapkan Cuman anggarannya mah. foto ngeunangan teh tek. tapi saya raka di sana bet sana rek ngurut ieu cenah Sama haji teh Hadieu, cenah cenah. mawatnya cenah. Nah, salam. Panggil sabar.